biasa nakana rutinan mah abah angan ukur sok make sarung kari-kari aya nama abah bade ningali abdi mau baligoh geulis timbangan daran eta si abah tampilan meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu negara raul ibu-ibu mararodis nini zaman now angkat karena pengajian rutinan sok make sarung jeung samping kari-kari aya nama meneningkan make celana leg tengingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing kan tong asa-asa tuh rek geurang mah geura bekaskeun dikoet ku anak kucing eta nini make di antara nu hadirna ibu-ibu jeung bapak bantuan nyorah ibu-ibu jeung bapak para pamudi sareng para pemuda oge aya duda jeung ran utamina nu ngareugregan kana dada nu sok nyangan ku ilmu agama di payunan urang sadaya aya para kiai sareng para ulama ibu aya para kiai sareng para ulama muga-muga sadaya sing sarehat paranjang yuswana barokah ibu bapak saibul hajat sakula warga nu dipolah ieu acara ti anggalna muga-muga sadaya nu hadir waktos ayeuna sing payus mungguh Allah taala di dunia urang jara di jalma tur tarakwa bari bagja di akhirat jadi ahli surga kirang kompak amina tadi lain ayeuna ari ibu hoyong ka surga bapak hoyong ka surga geuning saeutik nu nyora kita tadi abdi maca salam pertama dan yang kedua dan yang ketiga kalinya ternyata bapak-bapak kurang nyora ieu teh harirup henteu Bu ieu bapak-bapak harirup henteu sok atuh ayeuna mah lamun hirup urang bandingkeun surah ibu jeung bapak repeh heula bapak ka ibu heula ibu geus pak Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa ibu bapak? Karena saya dalam pengajian itu paling bahagia dan paling merasa bangga, apalagi untuk para panitia nusok ngaramekeun suasana bukan bapak-bapak tapi awe sing kompak awe nusok daneng dina pengajian nusok angkat karena pengajian bukti di tukang jem di hareup lolobana nusok rariweuh ku pakaian nusok manyun lamun salaki teu boga duit nusok muruk ku sunuh lamun salaki teu buburu nusok nganyung tara bebeja matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah ieu si bapak bojo kana neraka alhamdulillah naudzubillah amin tapi insyaallah semua yang hadir di sini tadi saya bertanya bapak hoyong ka surga hoyong ibu hoyong ka surga hoyong ieu haroyong ka surga sadayana apakah ibu dan bapak tahu jalan untuk masuk surga ibu apal henteu jalanna wios diwartosan ku abdi sok barengan amih betah kamana mah jalan lain gitu cicek akang ulah sok tahu kamana mah jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Paliwetan kamana mah ibi jalan aduh sok kang tong kalau Allah poe kang
Kadieu mah alah bapak kapangan naon kapanganaran ini ayang nengor kasih itu atau jalan ke surga kapanganaran cikang buka dina hadis nabi buka dina ayat Al-Quran apakah ayat jalan ke surga kapanganaran jalan ke surga mah kapangan jian kamana bu kapangaosan kompak semuanya tanpa terkecuali akang tong ngengsol kamana mah jalan awas kang nyerah burut sebalak kadieu mah bapak kapalih kamana mah bu RT jalan kadieu mah alah abah kapangajian sakali deui kapangajian tuluk-tuk ketuk-tuk bener iya si bapak nu nganggo PC heji langsung eta jeneng kang punten abdi banana ros ari akang ku saeta dipieureun nyebut jereng mah abdi mah teu miwarang nyebut jereng ka akang tapi eta akang sosoranganan mereka bedas jeung bohong unguk sagala jereng punten kang akang badanteng jeung saha eta nyebut jereng badami jeung babaturan teu pak teu atawa bapak mah geus aya maksud jeung tujuan niat ti mah datang ka dieu we kieu nyebut jereng naon sababna ibu teu ngareuna aya tuluk-tuk lamun teu aya teu ngareuna jereng tanpa ada tuluk bu ibu ari tuluk-tuk teh naon atuh ari jereng teh naon tuluk-tuk tepat jereng igel ketika aya jalmi nu keur nepak ku tabehan moal betah lamun teu aya nu ngigelna kitu deui tibalik ayeuna eceun moal betah ngigel sosoranganan lamun eueuh nu nepakna berarti ibu di dieu kudu ngigelan apapun tepak ti Gusti tuluk-tuk Allah minta salat jereng laksanakeun salat tuluk-tuk Allah minta ngaji jereng laksanakeun ngaji tuluk-tuk Allah minta puasa jereng laksanakeun puasa berarti tuluk-tuk jereng teu beda jeung ngaran takwa ari ngaran takwa nyumpunan parentahan Allah jeung nyingkahan larangan Gusti Allah eta teh takwa teu beda jeung tuluk-tuk maka urang judulan ngaji penting ayeuna judulna tuluk-tuk gara-gara si bapak mah pinter pak jadi lamun aya nu naros anu teu ngaji ayeuna ibu enging ditaros menang naon penting pengajian tuluk-tuk jereng sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah ibu nu caleg di dieu boh nu di pangkar boh nu di payun boh nu di tengah sami sadayana insyaallah hakikat Allah nu ngumpulkeun sadaya syariat sahibul hajat engke urang bakal dikumpulkeun di surga ikhlas ibu caleg di dieu kompak bapak ridho angkat di bumi ka dieu dipaksa ku bapak hajat dibere duit ku bapak hajat diburuhan ku kubu tapi ka dieu ibu kapaksa henteu dipaksa henteu yakin kabeh oge ieu teh maksa betul awas tong dianggap masalah nu teu sabaraha ibu maksakeun berangkat kana ngaji tong dianggap sepele bapak maksakeun angkat kana ngaji peryogi dua modal untuk menempuh jalan surga satu ikhlas modal batiniah dua maksakeun modal dohiriah tanpa ada ikhlas tanpa ada maksakeun berangkat ke pengajian ibu yakin tidak akan bisa menempuh jalan kaki untuk menuju surga bu ibu araya ibu ayah bu ayah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad so aya di lemur ieu pangaosan rutinan kompak atuh mingguan sok aya di dieu marhabaan yasinan sholawatan tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil atuh meunang nu maraot di mana urusan anak nu maraot tarahlil berarti aliran sesat itu nu mau tarahlil anu hirup arudun
dina pangaosan ayeuna dina walimatul arus dina pangaosan syukuran ternyata tampilan bapakku naon geuning mini beda ti sasarina biasana kana rutinan mah abah angan ukur sok make sarung kari-kari ayeuna mah abah bade ningali abdi mau baligoh geulis di Pangandaran eta si abah tampilan meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu negara Raul ibu-ibu mararodis nini zaman now angkat karena pengajian rutinan sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah meneningkan make celana legend tengingatkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing kan tong asa-asa tuh rek geura mah geura bekaskeun dikoet ku anak kucing eta nini make legend bapak terang legend tuh si bapak mah banyak tuh memeh mau teh apa legend atuh ari legend teh calana lepet gegereun ay abdi mah lumayan atuh lain teh ceramah teh di payunan ku aki-aki unggul aduh tos ibu 5 menit deui ari ngaos mah teu kudu lami sok ibu ngaji di lalila da karek dari harapalkeun ieu ya bu ngaos mah tidak usah lama walaupun ayeuna lama tidak akan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat lamun teu diamalkeun betul ngaos nu penting singkat padat melekat tong hilap uih nyandak ilmu anu manfaat kan ada hareun wae terus naon teu acan alhamdulillah abdi macan aya nawaran ari urang dia lembur naon itu namina Garajati ibu tuangna sok naon beas apa sangu sanes beas tapi eta sangu nu dituang ku ibu jeung ku bapak asalna tina piring oh sok ibu tuang dina piring teu kenging pupujuh tuang mana kursi tuang mah nas amat dahan ye atuh piraku ibu bujurek ngomcul na piring ye ya baca nu normal yo cuma garering ngan makanan pokok teh beda-beda ibu orang Garajati abdi di Parigi Pangandaran Tasikmalaya kelahiran asli abdi makanan pokok sama sangu ngan di Madura mah beda bu di Madura makanan pokok bukan nasi lain sangu lain kejo tapi jagong naon bu singkong papa tong olohok wae pak jadi apa mama bingung atuh keur abdi mah bapak tong hirup tapi teu nyora disebut celeng-celengan da oya gitu soalnya karek nyora-nyora ibu-ibu merek maot sekali aku bu makanan pokok di Madura mah naon jagong ari japati mah manuk di baheula ada japati jagong tapi aku jagong halaliber berarti di Garajati mah jagong teh berterbangan ngarapung japati mah manuk di Maluku beda deui makanan pokokna lain sangu lain jagong tapi sagu naon pak sagu sok balikan deui di Madura makanan pokokna jagong di Maluku mah sagu ari urang mah naon jelema resep dia maca baca mama nih cenah naon ari euceun naon ari urang naon sangu oh berarti ya nuker nyekel kipas teh remeh meureun di depan sepremeh teh kipas gegeber kong korongo ari nu kitu naon je eta mah sora ngan sorana sora abdi agus turun lah bukan kalau disebut ayam musik Sallu ala Nabi Muhammad Salatullah salamullah kompak ala Taha semangat satu kali membaca salawat 10 rahmat diturunkan oleh Allah Mullah ala
sareng Madinah. Salatullah ajib. Semua ibu bapak ini nih bersalawat, para pemuda, para pemudi cinta Nabi bersalawatlah engkau. Mullah ala Yasin putra namugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun rizki namugi jembarkeun milik namugi agengkeun. Salatullah ala Toha Rasulillah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jangan bosan untuk membaca sholat. Satu kali membaca sholawat 10 rahmat diturunkan ku Allah. 10 kali membaca sholawat 100 rahmat diturunkan ku Allah. 100 kali membaca sholawat 1000 rahmat diturunkan oleh Allah. 1000 kali membaca sholawat ibu dan bapak mual wakan dimautkan ku Allah selagi Allah masih pangbubungah ditinggalkan keindahan surga ku Allah. Luar bade bobo mau sok usapan bujur salaki bari maca sok tong kalah seuri ibi sok ibi bari usapan bujur salaki maca sholawat peka atau peka ece mual aya salaki lamun teu aya Kanjeng Nabi, mual aya alam dunia mun teu aya Kanjeng Nabi, mual aya urang sadaya lamun teu aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mah beh dieu ku Allah diciptakeun, bapak mah belah dieu ku Allah diciptakeun. Sebelum Allah menciptakan dunia, terlebih dahulu Allah menciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan membaca selawat sing diizinkan ku Allah, ruh Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah urang sadayana. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Salat ibu, aduh pantes ibu teh bari mepenen salaki komo panganten mah. Seperti ibu teh ya Bibir Mustafa bali mangko sida. Sia coba kalah seuri. Osokin utara. Malam Jumaah, poe Jumaah, malam 1, poe 1. Ibu tanpa terkecuali teu aya poean awon sadayana ge ngan komo lamun malam Jumaah maka sholawat malam Jumaah samanina marrah 80 kali, apalagi bari ngeupan salaki bari mepene salaki gukira dunu bagus samanina amah bakal dihampura dosa 80 tahuneun. Tong waka angin dan can macana ober insya iya mah mepene salaki kalau di dikemugan wayah nak macul doi wayah nak dagang doi wayah nak ngojek doi wayah nak kewajiban sapopoe pikeun bapak rumah tangga isuk-isuk macul pabeurang dagang tengah poe ngojek nuhun bapak. Mudah-mudahan bapak ditampi iman Islam. Kalau bolohong Pak Raya Bu siap tiap pungi Jumat kenging 80 kali maca sholawat siap kenging 1000 kali siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu Nabi Muhammad. Yang saya hormati Master of Ceremony protokol nyebutna aki-aki. Ada mau ngertiin si mama melohok abi nyebut Master of Ceremony deh. Sabab eta bahasa Inggris bukan bahasa Sunda. Ibu terang Inggris ente. Ibu mah apaleun abi mah mekel kuncina dina mobil. Nu dihormat kesepuhan para ulama, para kiai. Masalah ibu abi mah upami ningali kiai teh. Kumaha kitu hate teh. Rasanya keung lamun di alam dunia di lembur naon itu tadi teh. Di Garajati mun teu aya para kiai, doakeun Pak Kiai sehat panjang yuswa. Kunaon ibu teu amin jiga nu keheul ka kiai. So, urang bisa ilmu agama teh dipepatahan ku kiai. Sabab kiai ulama mah ala ulama warasatul pewaris parengan. Tuh tingali benten tampilan kiai sareng RT. Aya Pak RT? Aya. Mana Pak RT teh? Cobi Pak RT menampakkan diri RT mah jalmi sanes. Tadi RT jalmi mah kudu kaciri, nuntara kaciri mah juri. Jadi lamun RT ngajina teh kaciri berarti RT teh jumput.
bogoh sareng BHS pedagang usaha pameret di rumah hotel di abdi ke ustad tega raya aja marake BHS dipakai berjamaah subuh ngajuk jurigan mata kayak nama seueur ustad jujur aja dan elit usah nyebut juri ibu mata kamu udah kecil teh kamu udah ibu teh sing aya atuh jadi kiai jadi ustad tong ka amin ai can di pesantren keun mah da sakana rupa ge budaya syariat amin ai budak nu tong usaha kan itu pesantren aya di nomor garaja di pesantren aya madrasah aya putra ibu nu ayeuna di pesantren aya putra ibu nu ayeuna masih di SD cung atuh teh ang sina balik da penting ayeuna teh balik guru keneh anya bayangkeun teh di sekolah SD di ka pasantren keun teh bongan sok buduk cenah pasantren ya cenah tak pak kiai janten kiai ieu teh sareat mah ladang buduk heula tapi jadi orang ka Garajati kudu ngacaprak nya keunik ieu teh ladang buduk mata aya nama seueur ustad bunga geus teh eling si Ocep mah tadi ka ustad nyebut juri aya nyebut buduk si Ocep bu areling tuh cenah teh Sallallahu Nabi Muhammad para kiai nutara pakia jeung batur salemah cai para ajengan nutara takabur di ajeng-ajeng dinariungan utami pupuh lemur papayung masyarakat nomor 1 di Garajati manewaya bapakku aya oh iya mas Allah sugan nu ngelom wae teh lain kubu era abdi teh sabenerna mah teu tadi teh era setiap ngalieu keur seuriwa jadi curiga aya naon di hate kubu aku aduh nuhun ari teh panggesereng aku bogo ka abdi Bapak Kepala Desa disebutna kubunya anu estu gede jasa curah ade dina bahasa ieu PRT teh beda aslinya beda wajah kubu wajah kiai jeung wajah RT RT mah teh jauh tina ngaran budak RT ripuh teu puguh nya Pak RT mah jadi RT mah ripuh teu puguh jadi RW ripuh wae sok ratu aing teruskeun aja kayak teh dina hatena teh RT teh keur merer tapi nasib jadi RT teh geuning ripuh teu puguh gaji teu puguh betul Pak RT asup aja anu paling deket jeung masyarakat aparat desa RT ibu jeung gubernur wawuh henteu jeung presiden kenal henteu jeung camat deket henteu boro-boro sareng camat sareng paku ge ibu jarang panggih betul tapi ibu bumi ibu sareng paku saha nu sok didoreksakeun teh RT aya bantuan BLT bansos nu katempuhan ngebagikeun saha mun aya tetangga nu teu kabere nyasalahkeun presiden atawa RT nu disalahkeun maka doakan RT mudah-mudahan sing husnul khotimah ditampi iman Islam doakan Pak RT abdi sing doa jadi presiden karunya RT teh keur mabaos geus cara abet pokona Pak RT lamun abdi jadi RT Pak RT rek tuluy diangkat jadi menteri agama mun abdi jadi presiden mah nya RT janji abdi RT abdi jadi presiden tuluy diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan hidup RT bu ibu RT kudu kene bojon teu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ibu Bapak RT nu taraela tatarete Bapak RW nu sok ranca gedeg nentuan gawe ya 2 RT sareng saduka hiji deui bajuna seragam jiga napa mere tinu hajat nya RT ibu-ibu nu terawadu bapak-bapak nu saratia sadayana wabil khusus Saibul Hajat bapak saha nu hajat teh anu mana oh iya alhamdulillah anu regreg sugan teu aya kapan ieu nu tanggung jawab ka abdi sareng ya abdi mah kajen teh eueuh ku da ku moal mayar eta tadi ge kala olohok ku teh teu ngadu emutan boro-boro nyawer ngalungkeun henteu ieu nu tanggung
Sunda. Dalam di Jawa mau anak nono. Ya ibu, kapan Sunda jeung Jawa bedana saeutik huruf wungkul, Sunda mah kana Jawa kana mun di Sunda nana di Jawa jawab Pak. Mun di Sunda tata di Jawa mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkok. Kapan kotok mah hayam kecil cuaca mamanya tina katak cincin kena kotok. Mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol. Mun di Sunda kuntul berarti di Jawa mah itu kalau ngajerit kata si kakek mah kalah calana ampura. Mun di lain kudu calana kudu ngajawab dari nak hatena mah aya teh jangan jawab ngan era meureun sok tong era-era jangan abdi mah Indonesia merdeka nikmati kemerdekaan tong ditahan aya kahayang sok geuceuk bekaskeun. Mun cek Sunda kuntul berarti cek Jawa bango geus geuceuk kan kuntul jeung bango teh manuk sawah geuceuk. Ibu bapak nana beserta ibu beserta keluarga yang berbahagia iya pengantin teh hati nama geus teu kuat yang bubar masih amat kita tadi ngabiri doa itu dah pimpin cacak pimpin toke pimpin cacak pimpin toke naon hartina yang geura dipecak peuting engke harunya patongko panganten biasa nama ari panganten itu bahagia dunia itu terasa milik tapi kunaon si ama susah itu panganten teh kunaon susah teu kabeli kopeah-kopeah aja panganten susah bu ibu keluarga dia panganten namanya teh saha neng dini mun dia kah bagja cek ieu ieu awewe mah neng dini sareng cek bagja da pokona mah ieu mah ti tajong ge bagja we jadi kuntung ge bagja we ta ieu bagja anu abadi teh ieu cek bagja sareng neng dini ieu teh ibu bade meuleman pertama bulan madu bahasa gaya nama panganten bulan madu urang mah bulan alaeun lah lah si ibu suserian wae teh nya udah jadi kabawa edan udah belajar bu tapi kudu kitu kita ngecesok lah ngahaja-haja mah di bumi yang suserian aya nya duh komo ecet teh padah mah dina jero hate teh isuk terek di budak-budak ku Kang Aang sanes panaksang Aang haji Aang suran dah aslina itu dapat bu di abdi mah unggal poe kemis teh ngalabring ka imah cenoneng dihareupeun imah cenoneng teh saya berjanji mengemok aya begitu di dia mana cenah ada ringkus ya baca transaksi ribawi rek parek emu haram beujeu hayang barokah rumah tangga ulah kikitua tarimakeun syukuri nikmati pamere ti salaki sanajan saeueuh bu cekap moal ridho henteu dipasihan apakah 5.000 sapoe moal cekap syukuri we 20.000 atuh satahunan cukup balikeun kana kalender sok kene antep salaki sineng dahar Agustus juga macam kreatif we mah hayang susu tinyuh Januari mah hayang sayur leob salaki mah hayang ngarokok gerelengkeun Februari dunia mata oneng wahai rumah ta'idun almaratu solihah dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita solihah tapi insya Allah urang diri jati dan tentu ngomolotot tentu biasa we ada segala abis orang segitu kayak beli molotot garacen giri jati urang darah jati sadayana tidak ada wanita satupun yang tidak solihah. Pangna daek ngaji ge teh solehah